lapor ulah hilap like komen jeung share jeung subscribe atur nuhun dulur. Orang balik jalannya naik mobil jauh satu ablek. Mana mau ngilu, Pi? Es cawna enak sih terbuat dari cau kelutuk. Moal orang mah nggak ada gansi saropeng lah. Gak satu, piti heula. Ya. Ya. Hati. Simpeng teh menilami siga nama disetrap deui kitu. Sayang maaf ya aku telat. Nyantos mana? Ayo tuh. Ayo, Motornya? ambil dulu. Pak. Aduh, naon ini? Dalam mogok di jalur aduh aja. Sayang, si jalurnya mogok. Terus kumaha? Bantuin dorong. Udah ayo. Istirahat dulu capek. Di sabarnya si jalur kok dia ada. Atuh dampeng macak tiga si tadi kilo. Ya entong atuh Pi. Beren ke openg sedih. Ya heuri atuh openg. Kan mimpi mah cinta openg apa adanya. Nah gitu dong, kan jadi lope. Nyata satu, hayu lanjut. Assalamualaikum. Salam. Motor sia si jalur ka masar peng. Mogok di ka bengkel. Sia song. Heeh. Da mogok mah kilo geus sia mah. Ari deui ke aing anyar. Aing ka sawalah nya. Heeh. Bersayang piang heula. Kaning galak di bapak nanti. Panitu. Iya, bener. Kata kadinya. Pak. Kadinya seetik deh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saha maneh? Openg, Ngeganggu wae. Aya perlu naon ka dieu? wilayan pia. Aya naon ka budak kurang maneh? Pada ngajak murah. Murok wae. Pada pia mah resep murah hobina. Bapak mah teu apaleun. Rasip biar resep kan murok. Bener-bener eta budak. Anjir. Piana ya teh Pak. Bener bareng wae di goroan eta budak. Pia. Iya, enakan ye. Ya. Iya, bener mana resep murok. Bener-bener maneh awewe murah teh kepada oleh malaki. Kumaha ya apa diajarkeun anak uing di bisa murah-murah dari Itu Pak. bener ya. Teu. Nah yang pia sorangan itu. Bener-bener ieu budak teh
bisa diurus nah awewe hiji oge ada. Ih bapak mah ambek-ambekan wae. Nya tenan naon atuh pia resep murak-murak ge da eta mah karesep pia pan. Jeung deui amun misalkan menang anu babon luar biasa eta mah Pak. Ayo Pi, bade angkat iraha. Nya peng sakedapnya empi bade nyiksikan biasalah. Abah bisi hoyong emam. Nya, kedapnya. Iya, ari mana saha sih? Openg, Pak. Orang mana? Orang Lande, Anak saha di Lande teh? anak Pamumun. Apa aja anak aing saha teu iraha apalna? Di sekolahan. Manehnya heuh urang saha di dieu? Di ujung kaler wetan kulon saha teu apaleun urang bejakeun ye saha teu apaleun eueuh nu wani noel ka anak urang nah jadi maneh ajak ngurek anak urang gagal ieu mah ieu udah kurang jadi kita rasa bawa-bawana cobalah anak urang iya bener lah si Pia ieu bisa boga anak jadi ampun geuing Tuh pada Openg masa ki aya anak. Openg dipertemukan sama Pia teh secara alami. lain masalah gitu urang mah sebenarnya teu pilih-pilih sok jeung saha wae ge tapi karunya tinggal anak bodas kacida sarua kos bapana ganteng ayeuna dibawa ku maneh ngurek papanasan hideung kumaha sok teu aing urusan persilatan gagal ieu mah gagal saya ngurus budak kieu cara namanya Maaf Pak, beli Openg gaduh salah. sajen geus aing geus kieu mah pan kudu Ayo kumaha peng. Ayo. Pak, iya bade angkat terus. jijik Angkat ya Pak nya. kade jagaan anak urang Siap. kade suku nu kacugap tah Ayo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. salam Ya bos, ade. Beruan tuh Mang Darjana, penguruan kan. Beruan bos. Heeh, goroan ari maneh? Jing kayak itu mangkat. Ya itu kelak. Punten, nomor jal. mangga sa maneh lek mana si Badrun teu bareng nih si Badrun Jih, gening aya di dieu mana teh Badrun Heeh, da tadi di urang di dieu Mang. Santuikeun Mang urang mah. Keun we da boga anak buah ieu. Nyemak kudu ku gorowan sorangan beak tanaga. beres calon mantu aing neuk ieu neuk urang di teangan teh Lek, ngomong atuh jelaskeun. Naon tujuan urang ka dieu teh? Jelaskeun. Bos, sorry. Mang, ada si Pia ya ye karege leos si dia teh tadi Bisa. Ih, saya ge tadi rek apa teu apa budak saha eta teh ngomongna orang kade Teu balik lek kieu. teh sugan baturan maneh Badrun Lain urang mah teu nyaho. ngomong ka sawah rek urang Geus teang lek. buru-buru teh mah tuh urang karek ningali tapi udah ka dieu teh sugan teh batur maneh Badrun Oh, urang ge Bang asa teu dihargaan. Abang tuh dah main bikin-bikin wae. sugan teh batur maneh tuh dah urang mah Janggeus Mang urang ka itu heula. cik teh OTW. si Badrun itu nama beunghar tapi dah heueuh budak teh cuangun pisan hayang ngalipuk jadi nanti dah jadi jangan kewe lah Istirahatlah pe di dia. Tapi teka rasanya mata aku selami. Ya tak rasa asal sampai kamari tanya. Pas kelas 2 SMK. Masih hiji. Pi, alhamdulillah Openg mah. Santos aya Pi, hidup Openg jadi penuh warna. Mohon peng sami mimpi oge. Ih, Pi, Openg salawasna.
Bi, ayo orang gaskeun. Ayo, gas. Awas. Aduh, sia nyolok. Peng, ayo ngelarian jangan. Iya, ayo. Mana ya? Peng kali awangnya, amun misalkan empeng menang terus piaeun, tapi amun empeng teu menang-menang, kayak ku pia empeng dihukum. Siap. Ayo tuh. Keun si Openg teu meunang. Kayak pia hukum. Emang pada dihukum naon? Ah, nya naon we? Cuma pia. Pia. Ih, si Badrun naonnya ka dieu ih. Nah, eta pia. Hideung cakut truk itu dada kanan duaan di dieu. Ih, naon sih mana teh Badrun? Ih, ka boga pia. Lek. Iklan lek. Capos. Ini naonan sih? Ih, Ya, ojing sawah. Si pia teh jalan pamajikan aing sawah nianan. Cinta ih. Badrun gimana ya mas? Sok tegas gitu. Ih, Badrun mana naonan sih ini? Cicing pia, ini mah urusan laki. Dia mah harga diri. Ih, lepaskan mani masuk sarwana jeung si Badrun lepaskan Alek, lepaskan. Ih, mana leuwih pilih suci sawah ieu daripada urang? Ih, nya jangan satu emang kunaon. Aya naon ieu ribut? Nah, si Badrun. Ujung-ujung gak bobolan si Openg kan karunya, Bah. Bener mana Badrun? Tunjung kelakuan teh mana? Geus ayeuna urang riungkeun heula di dieu, ayo. Buru dari yuk. Aya wae kelakuan teh. Aya naon sih, Pi? Tah, si Badrun ujung-ujung ngebuk si Openg. Lu bener mana, Peng? Bener, Pak. Duh, curi. Nurus tunjung pisan kelakuan teh mana Badrun? Ya lah Mang Barjal. Bos urang teh salah. Tah dengekeun. Ini kelakuan teh meni bebangus gitu Badrun kadewek teh. Geus ayeuna mah tong raribut wae. Urang teangan jalan tengahna. Pijakeun ku aing bapak. Panen aja gong teh euy. Tanu nelpon ya. Udah kain Openg. Halo, Pak. Naon, Peng? Bapak di mana? Ya bapak ke di sawah ningali kebon jagong. Bantuan Openg dikeroyok. Oh. Mawanianan kasih kasep bapak ya. Di mana maneh? Di Saung Japri. Oh, Saung Japri. Itu lain ukur ngarariung. Oh, dagoan ke bapak kadinya. Terus. Mawanianan kasih kasep bapak ya. Comel budak teh. Emang aing sieun. Tenang, Bos. Aya Alek. Mantap. Geus raribut wae kelakuan teh. Mana nelpon bapak mana, Openg? Nya, Mang. Bener kita ka dieu we, urang riungkeun sakalian jeung bapak maneh. Kelakuan teh garoreng patut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, geuning maneh mumun? Bajal, mana enak naonan di dieu? Aduh, ieu teh aya naon? Eta bener bapak maneh, Openg? Aduh, ripuh ieu mah, Deka ripuh. Kunaon sih, Pak? Panjang caritana, Neng. Aduh, ampun teuing. Peng, siapa buka urusan naon si Barjal? Jelema kitu patut sia. Ih, hari bapak make ujug-ujug ngomong gitu. Diuk lah, diuk. Ayo, geser. Ieu mah bener jadi ripuh ieu euy. Iya, teh kunaon sih? Panjang ya urusan ieu mah. Gus, Barjal. Caritakeun deui mah kabeh. Kagok pangseng lah. Sok. Ada rengen barudak. Geus mun lah ayeuna mah urang geus karolot teu kudu make emosi lah, urang caritakeun ka barudak kabeh ayeuna mah. Heeh, sok caritakeun. Ye, Bi. Jeung Peng. Maneh teh apal teu urang jeung Kang Mumun teh babaturan ulin di baheula teh. Sagulung sagalang baheula teh.
kadieu babarengan. Ayeuna kakarek di alam broken deui maneh geus galede. Deuh, ayeuna mah detik ayeuna mah nya wayahna. Openg, Pia mau direstuan deui ku Abah ayeuna mah nya. Hah, geuning gitu, Bah. Nya aku maneh teh. Ye, si Openg indung maneh oge. Ambi mah tak percaya. Bener pak, nyaan seteh dengekin tadi. Mahal tuh, Peng. Geus Pia urung balik ayo Pia. Pia. Geus balik ayo. Balik. Bos dah. Jadi kieu jang cerita nama indung maneh teh salingkuh ti aing ka si Barjal. Nyameureun eta hasil nama si Pia. Nah, ayeuna nama si Pia teh dulur maneh. Omat maneh sing sabarnya. Mohon Bapak, tapi Openg teh dan teu percanten ya teh. Asa ngimpi ya teh Bapak, aduh aing. Tapi hari kitu kenyataan nama Openg ridho ikhlas Pak. Heueuh jang keun wae. Ke kaharep nama ku Bapa pangneangankeun deui awewe mah. Tuh aya tukang jamu ngan randa. Daek maneh. Dulur, salam Kang Eman. Alhamdulillah official MC kedatangan di Via Pupis, jangan lupa mampir di channel aku Via Pupis. subscribe and like tong hilapnya. Ya jangan lupa pokoknya harus Sebenarnya langsung ngomongin tadi. Assalamualaikum.